Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Mitra dongeng mangga tepang dangu deui sareng mangga. Dalamang sadayana mugia mitra aya dina ginanjar kaudujian sarehat mitra. Alhamdulillah mangbalna oge nuju sehat. Atuh mugi-mugi wae mitra dangu sami pada sehat. Mitra urang teraskeun hanca garapan carios anu judulna Si Bujil karangan Kileksa. Ayeuna teh seri anu ka-35. Mangga urang sami-sami anjeunkeun deui wae sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat mah Mang Ujer meningah huleng ngadenge kitu teh. Mani asa dibentar gelap tengah poe sajongjongan mah teu ngomong. Colohok we kawas anu teu ngadenge naon-naon. Jajantungna ratu gahatena pating sarblak. Susah anu taya papadana, bingung anu pohara bangetna. Ayeuna aya keneh waktu prak beberes heula. Ngan dina waktuna kudu geus beres bersih. Permiosnya. Ceuk eta patugas. Leos ini teu nunggu jawaban. Mang Ujer jajab ku paneuteub bari kerung semu bingung. Celak eta semah kana enjip. Gerung-gerung biur init les teu katenyo. Mang Ujer ngarah. Aduh. Karek ge kamari dicaritakeun ayeuna geus datang beja anu nyata ngabukti. Ngimpi aing teh kitu. Cek Mang Ujer ngomong sorangan. Terus ngegel curugna gurubug nyeri sidik lain ngimpi. Naon Kang? Mang Sada nyengsirikeun. Nenyo Mang Ujer ngagurubug deh. Sada, kadi euy. Mang Ujer ngagupayan, Mang Sada nyampeurkeun, gek diuk dina peti nyerengeh. Minta iurannya. Biasalah ngerti kuring ge. Lain sia Sada. Lain minta iuran bieu mah. Tapi mawa beja anu kacida mata keluasna. Anu ku urang teu dipiharep. Tapi takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar. Kulak cangeum bagja awak geus dialas ti ajalina. Naon tujuan akang teh? Kuring teu ngarti yeuh. Cek Mang Sada olohok teu ngartieun. Yeuh Sada, jelema anu dieu datang mawa beja pikareuwaseun. Kamari diobrolkeun ku urang euy ayeuna jadi kanyataan. Diusir? Lain kitu basana. Da memangna urang nu salah yeuh kumawani nyecingan hiji tempat anu lain milik urang ngan dina prakna mah rek diusir rek ditulung rek kumaha wae eusieuna mah sarua kudu ini ti dieu euy. Huleng Mang Sada ngahuleng miraga meneng. Kawas anu teu percaya kana omongan Mang Ujer. Lila-lila mah Mang Sada luak liuk. Nempoan babaturan ada nu geus les arinit rek usaha. Nu aya keneh ukur sababaraha urang nu rek babantu naekeun barang teh. Sada ieu beja kudu buru-buru ditepikeun ka babaturan yeuh. Tapi geus arinit Kang. Nu aya kumpulkeun. Alusna ulah ayeuna yeuh engkewe lah lamun geus naekeun barang kana truk. Mun ayeuna mah bisi ribut. Digawe moal bener. Bisi mentak cilaka. Keun saeudanan mah nu nyaho teh urang duaan we lah. Cek Mang Sada bingung geus ngancik dina pikirna. Hade gitu ge atuh.
Tapi gara siapkeun barang sakedeung deui truk bakal datang. Geus siap Kang. Mitra kaum dangu panon poe beuki luhur panasna mimiti karasa. Kaayaan kota Bandung mangsa harita beuki rame. Nu lalar liwat balawiri nu make motor make mobil nu leumpang oge loba. Tegung silila gerung-gerung reg aya truk anu geus ngabaku datang. Mang Ujer teu pati berag mangsada beda jeung biasa aya truk teh teu bungah. Bet kalah kasedih jadina teh. Dek, siap, truk datang. Siap sok buru. Cek mangsada marentah ka babaturanan. Manehna ge cengkat rek mantuan. Wasa jeung ijon jual-jual. Kitu deui nu sajena teu loba omong da geus biasa. Terus naikeun barang kana truk nu can ngadenge kana beja pikasediheun mah bisa digawe bari sempal guyon gogonyakan. Tapi Mang Ujer jeung Mang Sada mah alumna keur digawe oge sahayuna. Teu kacatur lilana anu digawe, urang kocapkeun bae geus rengse. Mang Ujer jiga anu baluweng teu daekeun init. Kalah nitah Mang Sada jeung Ijon. Atuh terus duaan milu kana truk Mang Ujer mah kalagek diuk dina bangku. Nyarane bari ngalamun. Katenyoeun kuasa terus nyampeurkeun. Gek diuk gigireunana. Memeh ngomong nyusut heula kesang. Naon Mang gering? Aing teh jang teh ke naon-naon Mang mah. Tapi asa beda jeung biasa kunaon Mang. Ingat ka Mang Das mah jeung ka si Bujil. Nabet ka malinahan teuing balik tehnya. Heuilah datangna. Mang Ujer kalah nyaritakeun nu lain-lain. Ahna kawas ka budak wae tu kene da geus karolot. Jeung di teu kudu melang, paling ter ieu maranehna majigana bae can seubuh reureuh. Can cacap namplokeun ka sono ka kulawargana kitu jigana mah. Cek kuasa polos we nyaritana teh da can boga pikiran naon-naon. Nya kahardi ku Mang oge tapi jang mun manehna teh buru-buru datang ku Mang teh teu kabayangkeun akibatna yeunah aku manggena asana teh heueuh gajah teh meni murubut teu aya eureuna sok kawir nyang hareupan narik ieu teh. Cek Mang Ujer geus mimiti nemongkeun eusi hatena. Atuh bengong wasa teh heraneun. Nya naon Mang? Wasa jiga nangan semedieu usaha je euy. Sabab mun teu buru-buru diakalan mah kumaha boa. Dan wuluh bisa ngawujud deui can raruhan meunang tempat anu sajena. Memang teh ngalamun wah kitu ah. Eta mah kapangaruhan ku obrolan peuting meureun Mang. Kemai batur mah digusir oge. Nah memang salah tempat, temernah. Kios-kios dibongkar. Kena ku pelebaran jalan beureun imah-imah nu narang rek hisi gawir Cikapunung digusur. Pantes. Da matak sareuk katenyona oge jeung matak ngaganggu we kana kasehatan, kana lingkungan jeung sajabana. Kitu meureun Mang jigana mah. Yeuh wasa nasib sarupa kitu teh ayeuna tumi baka urang ayeuna teh kitu tah. Hah? Sok banyol Mang mah nu bener Mang. Wasa can percaya. Pan tadi nyaksian aya patugas datang. Tama minta sumbangan lain biasa. Lain minta sumbangan. Tapi ngabejaan eta teh yen urang kudu buru-buru pindah. Sabab ieu tempat rek ditartibkeun. Hutan. Wasa olohok ayeuna mah. Hatena nepi ka ngalenyap atuh.
Dah kurang jalan gitu wasa. Yang teh anu pamungkas meureun euy sabab isukan kudu geus pindah. Pake itu kudu geus kosong mun aya keneh ku petugas bakal dibolak-balik. Wasa ngahuleng. Manehna kungsi nyaksian para petugas keur ngabongkar kios-kios padagang kaki lima. Teu aya nu mangga pulia atuh komo tempat manehna. Nu memang matak sareuk-seuk kalotor teu puguh aturanana. Kacipta ku manehna bisa kumahaeun teuing keur ka hareupna. Malah sok aya lamun petugas keur ngabongkar teh make jeung anu protes. Nepi kadar gelut jeung petugas. Padahal manehna teh teu sadar yen sakumaha anu keur dilaksanakeun ku petugas teh demi kenyamanan ulah sareuk-seuk. Tapi nya kitu sok aya anu banel, sok aya anu kurang jejeuhan, majarkeun teh mah cenah teu nyaah kanu leutik jeung sajabana. Aduh, kumaha tuh Mang? Wasa dungdung nama jadi teu wasa rek nyarita panjang-panjang teh. Wasa nu aya mah bejaan ayeuna pisan euy. Keur usaha bejaan ke pas sore. Urang teu bisa bahas sabab ieu lain tempat urang tapi milik balarea, milik nagara ieu teh. Aduh, teu sangka ieu. Beuh, kumaha urang teh atuh Mang? Wasa tungtungna semudareuda. Mang Ujer teu ngomong deui asa teu aya gunana ngomong oge. Atuh akhirna mah wasa ge jempe. Manehna ngahuleng mikiran nasib anu tumiba ka dirina jeung babaturan. Beurangna jebul Mang Sada jeung Ijon datang. Di kajauhan oge geus kanyahoan Ijon ngalenghoy bangun lungse. Lain lungse bakat ku capek tapi hate keur longkewang. Pikiran pusing da geus dibejaan ku Mang Sada. Barang jol teh terus we ngalamun. Ari Mang Ujer jeung Mang Sada badami sakedeung. Urus-urus ngeunaan duit hasil ngajual barang. Lumayan mucekil sabab rada loba yang barang teh ngantang tu matak nineng. Matak melang ningalkeun. Sabab isukan mah geus moal bisa kikituan teh. Pas sore Juljol anak buah Mang Ujer datang. Kabeh hasil usahana teh teu aya anu lengoh. Atuh buru deui barang teh namlu da memang dihaja dibawa. Mang Ujer ngahlas menyok kitu teh. Sabab geus kasawang bakal mubah hasil usaha poe ieu mah. Saeunggeus daratang kabeh. Anak buah Mang Ujer dikumpulkeun malah mah kolot budak. Awewe lalaki dikumpulkeun kabeh. Teu meunang aya nu tinggalin. Rob kabeh ngariung sorot panonna nembongkeun anu panasaran. Dumeh Mang Ujer jeung Mang Sada kate nyo bangun alum henteu bungah kawas biasana. Saha anu datang? Geus kumpul Kang, teu aya nu tinggalin. Emal Mang Sada nu sejen mah jembe teu ngaromong. Batur. Dengekeun sing saragap. Kuring teh aya picaritaeun anu kacida pentingna. Poe ieu poe pamungkas pikeun urang sabab tadi ka dieu aya nu datang. Ngabejaan yen urang teh kudu pindah. Ieu tempat kudu dikos.
Mitra kaum dangu Mang Ujer dina cacaritana hampir rek bedah teu kuat nyelek dipicirikeun lantaran asa wararaas manehna saolah-olah poe ieu teh ngarupakeun poe anu pang akhirna. Atuh balad-baladna barang ngadenge kitu ti Mang Ujer hampir kabeh ngajenghok. Jadi eueuh kekuatan bikin ngabantah. Sabab urang rumasa numpang jeung deui nasib kieu teh geus leuwih ti heula tumiba ka dulur-dulur urang nu leuwih kuat kaayaanana. Tapi tetep batur ge teu aya anu sanggup ngabantah sabab ieu mah rancana pamarentah. Dah kulantaran kitu ulah isuk lah bageto. Ayeuna pisan kudu geus ngeureuyeuh beberes. Isukan kudu pindah sabab pageto kudu geus kosong. Tak kitu beja dikuring. Cek Mang Ujer rada dareuda. Jep kabeh jempe terus ngaharuleng bingung ting polohok ting rarahuh. Aya nu langsung diuk bari leuleus. Aya nu ngalange ngahuleng bingung. Lila-lila pok aya anu nanya, "Pindah ka mana, Mang?" Nya ieu nu jadi bahan pamikiran Mang oge. Pindah teh pindah ka mana? Daweuh rongan. Teu boga tempat sejen anu leuwih hade. Kumaha usaha atuhnya jeung ka mana ngajual barang menang tadi yeuh? Mubah meureun moal jadi duit. Anas dibabawa. Kanyataan moal bisa disinglar euy. Geus kieu jadina wayahna kudu sabar jeung tawakal. Cek Mang Ujer deui saterusna mah rea ngaromong nemrakeun kasusahna masing-masing. Gancangna carita Mang Ujer jeung anak buahna pak pikpek beberes ngumpulkeun barang anu sakira bisa dibawa. Kabeh ge semu alum bakatku bingung. Susah teu puguh tujuan, teuing kudu ka mananya init, sabab rata-rata jarauh ka lemur, sasatna mah jelema nu geus teu puguh padumukanana. Mangdas majeng si bujil onaman boga keneh lemur, bisa balik ka imahna. Isukna nu geus buleud hate mah terus init, teuing ka mana? Da teu puguh tujuan teh. Mang Ujer teu diuruskeun manehna ge bingung teu boga jug-jugeun. Nu can panceg hate ngahuleng keneh. Komo anu sakulawarga mah ngarariung teu puguh bingung anu teu mangih tungtung, susah nu taya hinggana. Poe kadua beuki carang jelema teh kapaksa buyar sakarepna masing-masing. Ting laleos bari jeung lungse. Aya bahan jadi galanangan deui. Ngayang di mana-mana bari teu boga pacabakan anu matuh. Dina poe nu geus dijanjikeun, nyaan loba nu datang. Tayalian iwati patugas kota Madia rek ngayakeun panartiban. Barang jol teh tuluy we ngajalankeun tugasna. Atur rada beurang saeutik jebul rombongan para pagawe poe eta keneh ngayakeun pembersihan. Kocap dina hiji mangsa. Harita teh wanci manceran. Kota Bandung karasa panas asa bayeung yang matak hareudang. Panon poe moreret panas asa ngajeletit. Mana komo dipuseur dayeuh. Di jalan raya anu rame ku kandaraan leuwih panas karasana nu leumpang pating koloyong. Nya dina kaayaan kitu. Di jalan raya aya anu lempang duaan lalaki wungkul. Nu saurang geus tengah tuwuh,
nusa urang deui mah ngora keneh marawa kantong. Taya lian Iwati Mang Dasma jeung si Bujil anu geus datang deui ka kota Bandung rek nuluykeun pagaweanana. Pangawakan geus lingsig deui lantaran leuwih ti saminggu reureuh di kampung, tara digawe tara kamana-mana, estu cicing teh nyaan ukur sagawe-gawe di imah. Duh nah panas teh nya asa kabida-bida teuing ye. Halo do tuh geus mangsa katiga ieu teh. Usumna onggoh tapi keur urang mah untung Jil sabab barudak anu usaha. Halo do masuk loba hasilna jeung tara kalotor teuing. Da tempat pamiceunan runtah gararing. Kitu biasana oge tapi Mang kuring mah peuting tadi teh ngimpi goreng ye. Tapi ka ayeuna teh inget we. Ngimpi naon gitu Jil? Ngimpi kadatangan palebe. Ujug-ujug mah sarahkeun surat talak, bagarakeun teh kuring kudu nyerahkeun si Oneh cenah. Nah kalah seuri Mang. Riwan eta mah pedah maneh sok nyaritakeun Nyi Oneh nu timuluan. Nya wajar gitu mah Jil. Keun bae atuh ulah sok dipikiran teuing da biasana. Jadi we ka imbi-imbi. Henteu Mang. Teu mikiran si Oneh. Da geus ngartieun ayeuna mah. Geus nyahoeun sarta percaya yen urang teh tas naon kitu kalaraan, tas ditahan polisi. Tapi manggung si ngadenge beja ti bibina. Yen Nyi Oneh teh tetep wae aya pikir nu lain-lain. Rada curiga ka maneh. Bisi nyelowedor meureun. Rakayan gitu teh mengaruhan kana batin maneh jadi we kaboa ngimpi. Geus lah, lain impian naon-naon eta mah riwan teu kudu jadi pikir. Riwan? Teu kaharti Mang. Nya hayu we gancangan lembangna ieu. Teu kuat ku panas ye. Si Bujil teu ngomong deui terus we leumpang nuturkeun Mang Dasma. Jog anyog ka parapatan terus mengkol ka kenca. Mangih deui simpangan mengkol ka katuhu terus lempeng. Jog anyog ka sisi jalan kareta api. Eureun heula sakedeung. Esa ngucur beungeut beureum kapanasan. Geus rada reureuh maju deui mapai rel. Geus kitu jog anyog ka hiji tempat. Rarat reret nempoan ka tempat pamiceunan runtah. Aneh ti iseun ayeuna mah nu mulung. Tapi Mang Dasma jeung si Bujil teu laloba omong. Da boga sangkaan pasti anak buahna geus baralik. Geus di tempatna wanci kieu mah. Atuh terus saleumpang deui kalayan tenang. Nya akhirna anyog kanu dijugjug ana breh ngajenghok duanana ge bakat ku kaget. Sajengjongan mangahuleng ngajanteng teu lemek teu nyarek. Duanana nenyokeun anu keur digawe bangun tenang. Memeres eta tempat. Bersih lalening taya barang-barang taya naon-naon. Nu biasana numpuk barang-barang urut ayeuna mah eueuh runtah-runtah acan. Masya Allah. Naon geus kajadian Jil euy? Nya teuing Mang. Urang teh salah kitu nya sabi teh. Nya asa bener ka dieu. Tah tiang listrik cirina. Tah tangka jamu aya keneh. Batu eta teu pindah nu puguh mah. Bencana we mah Jil. Mang, cik tanyakeun ka tukang bubur. Ayo atuh suga nyaweun. Duanana Malik terus ngadeuketan kios sisi jalan. Make pipining kulamak geus belel. Aya tulisan bubur ayam. Bus duanana ka jero kasampak teh meni jempling. Meni eueuh nu jajan ngan aya anu dagangna we sorangan. Mang, naon nu geus kajadian di dieu? Cek Mang Dasma bari neuteub pelongna semu kosong. Ieu tempat teh ditartibkeun teu meunang aya bangunan naon-naon. Sabab ieu tanah pamarentah Mang Ujer jeung anak buahna. Mangkukna teh parindah. Pindah? Kamana pindah Mang? Si Bujil ngengkolokan. Teu terang Jang.
daya nu bebe jangan anu katenyo ku emang mah pabulenca itu puguh jeung teu bareng deui lah nyata mata kuatir puguh ge teuing kumaha nasibna tah cek si emang tukang bubur nyarita dari anaker sabab geus teu asa jeung jiga ka anak buah Mang Ujer teh sabab geus lila babarengan jeung geus ngalangan deui. Tuh Mang, benar impian teh. Be, kumaha ari geus kieu yeuh? Cek si bujil bari ngagarosirah. Pikiranana jadi rungsing deui. Hatena pating sarblak teu puguh rasa. Mang Dasma teu ngomong. Asa dina pangimpian teu percaya kana kanyataan. Mang Dasma bingung kumaha nyapi lampaheun. Ngahuleng we salila-lila nanggeuy gado bari melong ka urut padumukanana nu ayeuna geus bersih keur dibeberes ku petugas. Rada lila cicing didinya ku tukang bubur disuguhan bubur jeung cinteh da geus teu asa jeung jiga atuh ngalangan sore isu ka manehna teh. Malah ku ayana Mang Ujer jeung anak buahna bubar teh tukang bubur mah sarua jeung kalengitan sumber pangasilan. Kumaha ari geus kieu Jil? Sabab jelas ieu mah lain ngimpi. Nyapu gue atuh da ieu mah kanyataan. Cing teh kumaha pipetaeun urang? Nya teuing atuh. Aya-aya we gogoda teh. Kumaha nulunganana ka mana parinah nari Mang Ujer? Leuheung mun ngagunuk. Tangtuna ge aya keneh persatuan. Kumaha lamun misah awur-awuran? Tangtuna ge mawur ari initna nungtut mah atuh Mang. Bener Jang. Initna ge paburenca teu puguh tujuanana ku Mang kanyahoan. Kabeh ge bangun bingung samar pola duka kumaha tuluyna. Da tepi ka ayeuna teh taya bejana. Urang teh angan we atuh Jil sugan we aya nu kapanggih. Mun geus kapanggih urang ngumpulkeun deui anggota. Urang ngayakeun deui usaha kawas anu geus. Nya hayu atuh kita kemon. Ceuk si bujil. Saenggeus ngadahar bubur sarta geus wareg ngawadul terus nama Mang Dasma jeung si bujil teh amitan ka tukang bubur. Beralmiang bari jeung teu puguh anu dijugjug. Teuing ka mananya kudu init. Ngan ari niatna mah rek neangan Mang Ujer jeung kanca-kancana sugan kapanggih. Nya satuluyna mah Mang Dasma jeung si bujil teh ngider di kota Bandung. Neangan Mang Ujer jeung kanca-kancana. Tapi tetela jauh jeung milikna. Hiji oge eueuh anu kaparengan tepung. Sakitu jelema lobana teh eueuh anu wawuh hiji-hiji acan. Sedengkeun kaayaan Mang Dasma jeung si bujil beuki lila beuki capek. Bakal beuki ipis anu tadina keur bakal usaha teh kalah beak dipake dahar sapopoe bari jeung teu aya tamahna. Beurang ngider ka unggal tempat mun peuting sare di mana bae poekeunana. Teu aya bedana jeung basa anyaran datang. Sapoe dua poe mah can kaciri robahna. Tapi saenggeus aya kana genep poena pakean mimiti dekil. Beungeut kalotor balas ka poe unggal poe. Langka mandi dahar teu puguh aturanana. Ibadah oge coreleng kadang-kadang ngalaksanakeun ibadah kadang-kadang teu kaburu atuh sangsara deui bae Mang Dasma.
kocap dina hiji mangsa. Dua anak tarpi ka alun-alun tingkoloyong tekuatin ku panas. Mana beteng lapar awak lungse ti koro asa garing tekuat ku hayang nginum. Jil, lah mang mah cabe urang eureun heula nya. Tuh aya nu yuh tuh. Cek Mang Dasma bari nunjuk ka pojok alun-alun anu iuh ku tetangkalan. Nyamang, kuring eta kuat ku capek ya dampasu ku meuni geus linu. Sirah we lieur, aduh. Terus dua nana tingkoloyong kanu iuh. Gek diuk dina temok karasa tiis manis seger. Angin leutik ngahiliwir Mang Dasma jeung si Bujil ngabaheuhai. Ngararasakeun kacape anu pohara. Nya lila-lila mah rada seger deui awakna teh, tapi beuteung mah teu beunang dibebenyokeun. Anger we lapar, komo nenyo nu dagang roti, peujit beuki meuririt, nenyo nu dagang kupat tahu, kalah kabeuki ku kurubukan. Mang, alah, kuring mah geus teu kuat jeung hidar geus meh saminggu bari jeung taya hasilna. Kumaha lamun urang balik we yuk. Mang ge nya eta boga pikiran kitu Jil. Da heueuh asa teu aya gunana ieu teh. Bandung teh lega Jil. Buktina batur anu sakitu lobana teh eueuh nu kapanggih. Mun Mamang satuju, ulah isuk ulah pageto Mang lah. Da eueuh tungguan atuh urang ayeuna we balik ieu ah. Bener atuh Jil, kota lain pitempateun urang. Begitu ku kieu ge mending di lemur nya hayu atuh ari kitu mah. Tapi Mang Dasma teu kebat nyaritana manehna kakara sadar yen geus teu boga duit. Mikiran naon deui Mang? Lemur urang teh jauh Jil. Kumaha atuh pan teu boga duit moalnya kudu leumpang mah. Alah, najan kudu leumpang oge ari geus puguh. Nu ditujuna mah teu naon-naon atuh Mang. Yang tibatan leumpangan di dieu. Bari teu boga tujuan mah mending balik we leumpang. Ya ayo atuh Jil atawa urang gegeloan we yuk. His. Gegeloan kumaha? Ayeuna urang leumpang tepi ka Cicaheum. Tah di dinya urang naek kana beus. Pasti dibawa. Biasana panumpang teh tara tuluy dipenta ongkos. Tapi sok di jalan mun geus jauh di terminal. Kakara dipenta ongkos, terus kumaha? Heueuh mun dipenta ongkos mah terang-terangan eta boga duit kitu. Kumaha lamun diturunkeun? Nyakeun bae. Udah lumayan geus kabawa saeutik-eutikeun diturunkeun di perjalanan mah. Moal kudu mayar. Komo lamun diturunkeun ana di Cadas Pangeran misalna. Kangge naik deui ka nu sejen. Kitu jeung kitu we urang gegeloan we. Kumaha lamun kitu? Si Bujil ngahuleng. Kumanehna can pati kaharti tapi da eueuh jalan sejen iwati kitu. Akhir namanya tujuan kana tekad Mang Dasma. Gegeloannya Mang. Nyayu atuh lah. Emalna si Bujil haget naker. Geus kitu mah bral miang. Laleumpang mapai trotoar najan panas najan lungse. Ayeuna mah ngeureuyeuh we da geus boga kapastian. Yen rek balik ka lemur matuhna. Kirawan Ciasar tapi ka terminal Cicaheum. Temikir dua kali da geus asa karancana teh acrak tumpakana beus. Anu keur ngetem diukna milih di tukang. Tekung silila beus teh maju kenek jeung konektur masih keneh gogorowokan bon cenah. Maksudna mah meureun Cirebon. Kitu nate bari nangtung di lawang. Leungeunna ulang-ulangan beus terus maju lalaunan. Sabab jalana macet tapi geus ngaliwatan Sukamiskin mimiti gancang. Jalan teh rada lowong ukur ngaraneg sakali-kalieun. Tungtungna dius maju tarik. Mang Dasma jeung si Bujil geus teu geunah cicing.
gawena rutret kahareup ka gigir nempuan konektur jeung hayang nyaho deui geus tepi ka mana ayeuna. Kabeneranna teh konektur ngarcisna ti hareup heula. Ari si Bujil jeung Mang Dasma aya di tukang. Atuh lila rek ditarik karcisna teh. Beus kalah beuki tarik majuna lumayan geus tepi ka ujung berung. Konektur lelengan aker bangun tenang ngarcisna teh. Barang geus kaliwat ujung berung kakara konektur teh tapi ka Mang Dasma jeung si Bujil teu ngomong. Da geus nyarahweun nu sejen oge. Cukup ku namprakeun dampaleungeun nu kenca nyekel karcis jeung duit satumpuk. Jang, ngiring we duwi ka Cileunyi jang nya, Mang teh teu gaduh artos yeuh. Cek Mang Dasma terang-terangan. Atuh ngagebeg dah. Konektur teh sabab kakara manggih anu kitu. Naon Mang? Tong naik atuh ari teu boga duit mah. Konektur da muncar ngamakeun. Ih jang, mah teu boga duit ari balik perlu. Mang teh katalang sara puguh manggih tunggara. Cek Mang Dasma ngalengis pikarunyaeun. Aja ngulur-ngulur waktu. Sabab sabot kitu teh mobil mah terus maju tarik. Pila aku teh boga duit pisan? Nu bener. Pan kuring teh usai teh. Terus jang teu gaduh artos. Panumpang sejen ting lalieur ka aya nu hare-hare. Aya nu bangun karunya. Ngandek Mang mayarakeun teu boga duit meureun aya oge anu api-api teu ngadenge. Malah makalah pepeureuman. Mang Dasma jeung si Bujil pilih genti nemalan. Tapi najan basana rupa-rupa ge maksudna mah sarua bae. Ngulur-ngulur waktu bari ngolo ka konektur sedengkeun beus mah terus mangprung tarik. Teu kanyahoan geus tepi manten ka Cipadung. Konektur amok meureun asa dilalece. Kero ngagorowok. Gede! Cek konektur teh. Cekit beus teh direm. Rageureun. Tapi ka dieu Mang. Sok turun. Konektur rada ketus. Atuh Mang Dasma jeung si Bujil teh bisa magar kumaha. Heudati samemehna oge geus kajudi. Pasti dititah turun. Duanana buru-buru turun. Paroman alum bangun sedih. Tapi hatena mah surak. Jerut duanana nincak lemah gerung beus ngagerung. Terus maju deui. Konektur kukulutus bari bangkenu. Mang Dasma jeung si Bujil silih reret. Hehe, lumayan Jil. Geus rek tepi ka Cibiru. Yuah lempang we bari ngadaguan burit. Cek Mang Dasma bari ngarengkah ngajak neruskeun perjalanan. Nah make lempang urang megat deui we lah. Carana kawas tadi. Keun bae dicarekan mah. Asa ulah dicabok we. Yulah. Bari lempang megatna ngorot-ngorot. Nyayo atuh. Bral. Duanana lempang kalayan tenang. Bari ngalieukan ka tukang susuganan aya beus. Rada alat eueuh nu ngaliwat rajieun aya nu geus pinu. Tapi akhirna mah lar aya beus. Mang Dasma dipegat rageureun. Ditatanya teu mikir heula. Celak duanana unggah. Dius beus teh maju deui. Ngan hanyaka teu bisa diuk. Da beusna geus pinu. Konektur dihareup Mang Dasma jeung si Bujil di tukang. Konektur teu buru-buru menta karcis. Hese ngaliwatna da panumpang nu nangtung teh mani pasedek-sedek. Lumayan deui bae beus lumpat tarik Mang Dasma jeung si Bujil can dipenta ongkosna. Duanana silih leret bari nyerenge bunga. Tapi kamana ieu Mang? Teuing atuh kayak di mana ieu teh nya? Geus Cileunyi atau acan ye. Mang Dasma kalah malik nanya terus melong keluar. Teu apaleun teh geus tepi ka mana. Ngan acan ari tepi ka Cileunyi mah saeutik deui.
barang gesrek tepi kasimpangan anu kagarut jebul teh konektur langsung nanya ke Mang Dasma, kemana Mang? Beri nampan menta ongkosna. Mang Dasma ngajawab galayan tenang, teu jiga-jiga anu teu boga duit. Bade ka Sumedang, Jang. Sumedang. Salah atuh ieu mah jurusan Tasik. Na teu alak ilik atuh. Cik konektur teu tulus menta ongkosna. Ih, da teu terang kumaha tuh. Mang Dasma ge bingung. Sok sieun kabawa ka Tasik meureun bakal leuwih jauh. Heuk, tingali heula atuh. Geus we di dieu, turun. Kiri. Konektur ngagorowok bari nakolan pamuntangan ku duit receh. Beus ngenoran majuna akhirna regeureun palebah simpangan pisan. Mang Dasma jeung si Bujil buru-buru turun. Katenyo bangun anu leuwas ari hate mah puguh bunga. Dius beus teh maju deui cakakak keunana seuri. Lumayan euy, lumayan geus nepi ka Cileunyi euy. Alah, aya kumen cerang otak make jeung api-api. Urang teh jadi eta memang bus teh ka jurusan Tasik euy. Lumayan nepi ka dieu ieu. Cek Mang Dasma tuluy lempang deui dituturkeun ku si Bujil. Kebenarannya ieu mah teu kudu dicarekan. Hidang sorangan konektur teh. Tapi ka mana teh Mang? Lumayan Cileunyi ieu teh. Ayo lempang deui yuk. Duanana lalempang kalayan tenang bari jeung marah mai. Lumayan geus tapi ka Cileunyi mah. Dina lempang nage moal jauh teuing ka Wasti Bandung. Kaayaan beuki burit. Kanan poe geus tunggang gunung di wetan rada angkeb. Mega hideung meuning ngadingding. Tapi Mang Dasma jeung si Bujil terus lempang. Geus tapi ka Tugu Wates. Keur lempang kitu. Ujug-ujug reg aya beus eureun gigireunana. Aya nu turun saurang Mang Dasma jeung si Bujil rikat naek. Gaya nu halangan. Dasar area ge nyangkana panumpang biasa, cara nu sejen. Naekna ti hareup ayeuna mah. Adi konektur kabeneran aya di tukang. Atuh kawas tadi deui wae teu buru-buru ditagih ongkosna. Jongjon we nangtung deukeut lawang. Lila teu aya anu ngadeuketan jigana mah konektur teh canyahoeun yen aya panumpang anyar. Barang tepi ke Tanjung Sari konektur ngadeuketan. Langsung nanya, kemana Mang? Bari namprakeun leungeun. Cep geuning. Geuning di dieu ngadamel teh Cep tos lami. Cek Mang Dasma kalah malik nanya bari nyerenge. Awas kanu geus wawuh. Atuh konektur teh kerung leungeunna ditarik deui. Muhun Mang, tos 2 tahun. Cek konektur terus melaong ka Mang Dasma. Anu sikapna bangun anu bunga asa papanggih jeung dulur. Alah nuhun Cep ah. Mugi-mugi we sing aya dina kalancaran. Untung Cep mah kenging pada melanteh. Sae seueur hasilna kasebat senang sakieu mah. Pan si Tata manganggur we duwi gaena oge. Teu bisa pisan usaha. Cik atuh ajak pun anak Cep. Cek Mang Dasma ngomongna teu asa-asa. Kawas anu geus loma we. Atuh konektur teh kerung semua bingung. Tapi teu burung lemalan. Punten sate Mang teh. Bari malaong. Sedengkeun beus mah terus maju jalan lowong. Atuh daluasa ngajalankeun teh. Kuat ka ngagerung sarta beusna apang-apangan. Alah piraku lali deui. Ieu teh pun Emang, pun Dasma. Kapungkur makan tos sasarangan sareng encet deh. Piraku mah ngemut-emut. Basa di Cirebon geuning. Ceuk Mang Dasma bari suraseuri. Amis budi. Si Bujil mah olohok we sakapeung ngareret kaluar. Hayang nyaho geus tepi ka mana. Mang Dasma. Eta lalaki kerung deui wae waleh teu ingeteun.
kalah gek diuk luhurun mesin rek menta ongkos teh kawas nu poho jeung asa-asa. Sedangkeun Mang Dasma nyorocos we ngomong. Sagala dicaritakeun kawas nu bener-bener kungsi hirup babarengan. Tungtungna konektur teh ungut-ungutan. Rek nyebut teu wawuh teu tegaeun bisi Mang Dasma eraeun. Ngan geus bogaeun pamadegan, pasti Mang Dasma teh kasamaran kitu cek pikirna. Obrolan teh kapegat sakedeung ku Neng Nong. Cager. Wahara Mitra. Hanya ka. Dugi kadi heula Mitra. Turunkeun tah Mang Dasma jeung si Bujil. Kapegat ku Neng Nong tah turunkeun. Insyaallah enjing urang teraskeun dina seri anu ka-36. Hapunten somodaya kelepatan nuhun kana perhatosan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.